عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam madamatis saraya wal baraya walikafatil insi wal jan wa ja'alana fi hadhihi lailatil mubarakah min walimatil ursh walitasyakurin ni'ami ala sabilil iman nashhaduhu wa nahmaduhu ala rasulil mustafa dawil huda wa tibyan wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku li hadratil irfan amma ba'd. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Qala Allahu ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtaduna wa yattaqil muttaqun. A'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala ta'ala aidan Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu nah ngajar dok meni
misiga nu hoream ngajawab Allah nage giliran ku urang mah euy. Abong keneh nu ngaji Qur'ana beda ieu mah teu biasa cuaca tiris. Coba bareng-bareng atuh zikir Allah mangga. Kapaksa sia. Didoakeun ku jisim kuring muga-muga nu semangat kompak ngajawab Allah ketika ngupingkeun ayat suci Al-Qur'an nu boga hutang sing buru-buru lunas. Amin. Beda ari giliran kana hutang mah kompak teu dititah kompak oge. Meureun ku gara-gara corona hutang numpuk hese mayar gara-gara corona gara-gara heueuh. Ieu nu bener orang dia loba hutang. Didoakeun sakali deui muga-muga nu kompak ngajawab Allah dina ieu riungan ngalangkungan ngupingkeun ayat suci Al-Qur'an anu mulia muga-muga kabeung beratna ku Gusti Allah sing dileungitkeun. Amin ya Allah ya Rabbal ya Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ieu dulur kira-kira jisim kuring samemeh ngawitan cumaplak cumarita rek ngajak heula baca sholawat bareng-bareng berjamaah jeung urang dieu siap ridho ikhlas sanajan nu ngajak sholawatna kabulusan tiris wios sawios capek sawios eungap sawios lapar sawios modar aulah sia belagu. Hayu urang maca sholawat bareng-bareng ka Kangjeng Nabi muga-muga ku berkahna sholawat nu dibacakeun berjamaah jaga di yaumil jaza urang sadayana sing meunangkeun syafaatul uzma ti baginda Nabiyuna Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Cicing urang heula Kang. Wa barik Kieu gagal fokus ari ngaji kabulusan teh euy. Mohon maaf lahir dan batin ayahanda bunda adek-adekku tercinta bukannya jelek jawab Allah mak neng kang hampura lain goreng ngajawab Allah alus namah alus. Cuma nu leuwih tepat nu leuwih mantap malah akur jeung pangandika Rasul dulur sholawat mah dijawab deui ku sholawat dijawab ku eta ku siap coba bareng-bareng sallallahu alaihi mangga sallallahu alaihi ece geus dahar can lapar teu urang mah lapar hampura pahajat hampurakeun kajen mohon maaf lahir dan batin sakali deui pangersa kasepuhan
jisim kuring lain rek ngajak kurai heureuy tapi sajujurna mari hadirkan Rasulullah di mata kita, hadirkan Rasulullah di hati kita, sangkan urang mampu khusyuk ngaos sholawat ka Kangjeng sajeroning ti urang khusyuk ngaos sholawat ka Kangjeng Nabi, jaga diangkeun umat Kangjeng Nabi anu sabeh dituna singka jait ku Kangjeng Nabi sasarengan di surgana Gusti Allah sareng Kangjeng Rasulullah. Amin ya Allah ya robbal. Balikan deh sing kompak bareng-bareng, siap siap. Allahumma sholli wa sallim cicing aing heula wa barik alaihi salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mangga salatullah salam Allah Allah ala taha rasulillah salatullah salam habibillah. Sakali deui salat Allah Allah ala taha rasul salatullah salamullah ala yasin tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mangga salatullah Allah Allah ala taha rasulillah salatullah habibillah. Sakali deui salatullah salam Allah Allah ala taha rasul salatullah ala yasin habibillah ala yasin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ieu hapunten kasadayana jisim kuring bade tumaros heula kira-kirana ieu jisim kuring ceramah da terus terang Kang Mualila katambah panganten isukan bejana rek berangkat isu keneh jisim kuring ge kabulusan di dieu teh tiris jadi kuring rek nanya siap ngupingkeun ceramah mung ukur satengah jam sia sajam 2 jam 3 jam nepi ka subuh nya da aing teh wayang golek meureun sia mah nya
tapi terus terang sepuh sanajan kieu kaayaanana jisim kuring dina ieu wengi ngaroskeun bingah anu kagiri-giri bingah anu amarwata suta gunung Himalaya ageng-agengan manah jisim kuring dina ieu wengi nu ngajantenkeun ka bingah jisim kuring ningali antusiasna urang dieu kana pangajian luar biasa. Alhamdulillah malah tenginyem celikang kompak serentak tanpa kompromi ketika saya lontarkan satu pertanyaan ternyata orang dia mah ece sanggup ngadengikeun pangajian ti jam sakieu nepikeun ka subuh. Alhamdulillah berarti ieu teh mangrupakeun ciri jeung tanda ti Gusti Allah kuring yakin bahwa nu hadir di ieu patempatan kabeh pada ahli kana bohong. Di mana aya ngaji nepi ka subuh teu hararayang bebeakan aing mah amit. Kata mah karunya panganten da kuring tadi ge badami heula Kang isukan rek indit jam sabaraha? Jam 6:30 cenah. Oh, atuh isu kene berarti kuring ngaji moal peuting-peuting. Ah, standar we. Aing teh nyaho standar orang dieu nepi ka jam sabaraha? Ngan terus terang jisim kuring ceramahnya mualila ari kieu lalakonna marek singkat padat melekat dan nu penting urang mah balik mawa ilmu nu manfaat. Tu cenah naon geus kana hakaneun pikiranna teh amit-amit aing mah urang dieu. Geus urang dorog-dogkeun bae ngajina. Tipayun hormatkeun jisim kuring kersana reng-rengan para alimil ulama, para kiai ajengan asatidah wabil khusus al mukarram setempat alladzi lam yudkar ismuhu ta'ziman wa takriman lah anu pangapunten teu tiasa diwincik namina hiji-hiji dibilang saurang-saurang anu sami tokoh agama khususna nu aya di wilayah kampung oh eta biasa we tuneng ulah molotot sate kaing teh kabina-bina teuing gara-gara ibu bapak bisa ngaji, gara-gara tukang dagang bisa jualan, gara-gara nu ngajablay bisa ngajablay, gara-gara geus hampura ari di dieu aya jablay eueuh aya teu aya atuh aya di dieu mah saroleha sadayana amin. Geus urang aja urang dorog-dogeun kembali ke lab. Ibu bapak jamaah nu dimuliakeun ku Allah Kang catet dina mana ieu sehat aya nu nganter kana rahmat pun ieu sehat aya nu nganter kana laknat. Sehat nu mana kiai nu nganter kana rahmat ti Gusti Allah atuh ku jisim kuring dijawab nyaeta sehat anu dibarengan ejeng apiat, dibarengan ejeng aing mah teu kompak urang dieu mah dibarengan ejeng eta jeung ieu jadi kieu ieu ngaibaratkeunana kecap sehat enteupna kana jisim jasmani urang panon eces ninggalina cepil ecesnya danguna suku weweg bari jeung panceg awak jag-jag waringkas sementara dulur apiat enteupna kana ati sanubari anu mana eta hatena dipinuhan ku rasa DP-DP tawadu handap asor berehan leukeunan dedeuhan daek nulung kanu bingung daek nalang kanu susah ngahudangkeun kanu labuh ngajait kanu titeulem mere kanu butuh nyaangan kanu poekeun insyaallah kangaran-ngaran sehat dibarengan jeung apiat kadituna bakal nganter kana rahmat ti Gusti. Anu kadua dulur aya sehat anu nganter kana laknat. Sehat nu mana kiai nu nganter kana laknat sabalikna tinu tadi Kang.
kecap sehat cara tadi we untepna kana jasmani ngan hanjakal hatena dulur teu apiat hatena dipinuhan ku rasa ngewa kabatur geuleuhan payaan sirik pidik aniaya ijid kabatur demi Allah kagaran-garan sehat teu dibarengan jeung apiat kadituna lain kalakah bakal nganter kana rahmat ti Gusti Allah nu aya ge bakal nganter kana laknat jeung azab ti Gusti Allah naudzu Kang gara-gara sehat teu dibarengan jeung apiat sok sanajan imahnana tangga jeung masjid boro-boro daek salat ka masjid nincak teras masjid ge embungeun Kang gara-gara sehat teu dibarengan jeung apiat dulur sokeuna ku paribahasa seperti kieu jalan-jalan eta kabanjaran aduh cemimin cemimin aya oh sorry min lain mimin ieu mimin itu Amerika aing mah oh hampura tuh ganti ngaran bisi kasinggung hampura kokom aya Eti Nunung Maimunah moe maneh ji komplit amat urang dieu nya euy ganti ngaran nu kekini-kinian aing yakin ka daerah nu tiris model kieu mah eueuh ngaran kekini-kinian mah Tiara Santi Sinta aya Maisaroh Moe Sirah oh nginyom cemimin heuh pangheulana di absen hampura we hampura nginyem bari diuk tiris aya aduh makanya balikna jauh aing dengekeun jalan-jalan ka Banjaran aduh cemimin naik taksi kehujanan pengajian rajin ka pengajian aduh cemimin miwah Ibu Eti kasalaki mah angger ngalawan hehehe di aya nu sok ngalawan kasalakina aya nu sok ngalawan kasalakina aya nu bener Kang di aya nu sok ngalawan kasalakina aya ya Allah tapi sehat ya kuring hayang nanya kira-kira pamajikan sok ngalawan kasalaki sehatna dibarengan jeung afiat atawa henteu geuningan sadar jadi dulur urang mah kadangkala lebih perhatian kene ngeusian jasmani eusi peujit tibatan rohani kadangkala teu diparaban bener teu sakali deui kuring hayang nanya eueuh jawab sing jujur di aya nu sok ngalawan kasalakina aya saeutik loba geuningan goblok cicing kang ulah waka senyum teu pararuguh kang cicing ke heulaanan ieu teh da lolobana ibu-ibu nu ngaji teh ya Allah ya Robbana jeung si Neng ya Allah Gusti nu aku aya pasantren di dieu meureunannya Gusti ieu santri putri le santri putri bager mudah-mudahan sing saruksesnya sing jadi istri nu sholihah menangkeun salaki bager anu bisa nganter ka surga ya Robbal kawina kudu ka santri deui amin amin kawina kudu ka santri komo ka kiai mah kudu daek nya kawin jeung kiai kudu daek bener serius nya heueuh orang lain aja dia bawa ke surga apalagi kamu sehingga ulah senyum tenang bu memang saya ceramah dimanapun berada belum pernah memojokkan jamaah ibu-ibu tenang ce
bahkan terus terang Kang kudu dibedakeun rahasiana sim kuring mah sok kilu amek sok kilu geuleuh sok kilu ijit lamun ningali salaki babari popolotot kanu jadi pamajikanana betul Bu anjir curhat langsung teu naon Bu kedalkeun mempengkeun ngaji celah kagok aing mah loba ibu-ibu ieu teh euy heueuh lamun aing pangeunangkeun bapak-bapak engkena aing sieun di demo kurageman nya terus terang Kang kudu dibejakeun rahasiana ya Allah ya Robbana Gusti bongkar tong ieu teh ceuk moalna naon moal hampura Kang dengekeun sakalian bekel ye Kang Ibnu Fauzi dengekeun kudu dibejakeun rahasiana Kang gegeroh kawajiban salaki ngepel kawajiban salaki ngejok kawajiban salaki ngurus budak kawajiban salaki tapi fakta dan realitanya dikerjakan oleh siapa denge sia tersangka bu sing kompak ngomong Bu salaki nu gede adat nu babari popolotot ameh eraeun siap ngomong gegero salaki ngepel ngejok ngurus budak nyusuan bener aja termasuk menyusui itu hakikatnya kewajiban suami Kang serius ya kuring lain ngomongkan fakta ya keur ngomongkan hukum secara hakiki ya Kang nyusuan teh kewajiban salaki sok tinggali dina pikih nu mana nu nyaritakeun nyusuan kewajiban pamajikan eta mah puru hukum asal nama salaki nu wajib nyusuan pamajikan maaf nu wajib nyusuan budak teh salaki Kang bahkan mazhab Imam Syafi'i meuni jentre urang kan berpegang teguh teh ka Imam Syafi'i dina mazhab Imam Syafi'i mah dijelaskeun ternyata ketika hiji istri narima buruh atanapi upah tilu jadi salakina kulantaran tadina nyusuan nu jadi anakna sorangan la baksa teu jadi masalah da memang hakikatna nyusuan mah kewajiban salaki Kang bapak-bapak jadi molotot ka aing kieu ya nu bener Kiai aslina Kang nyusuan teh kewajiban salaki ngan kulantaran salaki mah teu bogaeun susu otomatis pamajikan anu nyusuan tapi apalah takilun coba kurang pikir kurang Kang ya Robbana sagala rupa kewajiban ternyata anu tadina kewajiban salaki loba dipigawe kudu jadi pamajikan kari-kari pamajikan boga salah saeutik cabok pamajikan salah saeutik tajong pamajikan salah saeutik dagulkeun astagfirullahaladzim Pak ittaqullah Bapak sing sieun ku Allah istri Bapak itu amanah ti Allah istri Bapak bukan pembantu betul Bu anjir curhat bener ya iyalah makan ayo Cep Ibnu Fauzi ya erek nang harapan rumah tangga wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja wa min ayatihi lan ikut tetep setengah saking kakawasaan Gusti Allah jeung eta tetep tina sebagian kakawasan Gusti Allah ayatna Allah jadi ayat Allah teh dulur aya nu tertulis aya nu henteu tertulis aya nu aya harokatan aya nu teu make harokat Allah nyiptakeun ayatna kakawasan Allah jang saha jang lalaki saha kakawasan Allah awewe lamun lalaki sadar bahwa pamajikan teh ayat Allah moal mungkin ayat salaki anu keras kanu jadi pamajikanana alhamdulillah sababkan tujuan agalitas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah tujuanana supaya tenang tentrem romantis anu modalna dua cinta jeung kanyaa lamun salaki sadar bahwa pamajikan teh adalah tanda kakawasan Gusti Allah sadar bahwa pamajikan teh adalah ayat Allah moal mungkin nganggap pembantu kanu jadi pamajikan betul Bu makanya singnya akan menjadi pamajikan Kang
Suami yang soleh adalah suami yang mampu menjaga perasaan istrinya. Betul, Bu? Tenang cek, ece ngadenge ceramah Arjuna mah meunang we pokona mah cek. Kang ibu-ibu belah dia. Yes. Salaki aing balik ngaji isukan pasti ngejo. Yes. Tenang cek, tenang baik tenang. Maaf Pak, ya Cep Ibnu Pauji, ya ngabakalan we urang mah. Pamajikan boro-boro ditampilin, boro-boro ditajong, boro-boro didegulkeun, dibentak we pamajikan mah ku salaki. Teu cager saminggu kang nyeri hatena oge. Bener teh, Ceu? Monjer curhatna diedankeun we. Heuh naon kedalkeun mempengker ngaji, ece mempengker ngaji. Makanya singnya akan jadi pamajikan. Sim kuring mah yakin ibu-ibu nu halal di dia ibu-ibu sarolehah kabeh. Amin. Ya Allah ya Robbal. Ibu istri solihah mah yeuh neng bager ece dangukeun. Lamun salaki balik ti pagawean teh sok disambut di tengah imah dibukakeun pantokna oge ku pamajikan, tuluy dicium pandanganna dibulak-balik. Aduh. Sim kuring hayang nanya ka urang dieu, ari orang dieu sok kitu tara ka salakina. Kumaha itu hanas ku aing pangunangkeun. Tapi teu naon ceula alus jujur, jelema jujur ku Allah bakal dihampura dosana diijabah doana. Amin. Ece bisa hayang nyaho ciri-ciri istri solihah, lamun rek sarejeng salakina teh sok nyium heula tarang salakina. Kuring hayang nanya ka orang dia sok kitu tara ka salaki. Ya hanas ku aing pameunangkeun bebeakan ho. Atuh da Ustaz mah pertanyaanana heureuy. Lain heureui ece serius. Maaf Bunda, Rasulullah pernah mengatakan ketika istri mencium kening seorang suaminya, maka pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Komo salakina nu hideung mah. Punten kanu hararideung. Bener loh Bu, ketika istri mencium kening seorang suaminya, maka pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar, eta Hajar, alhamdulillah. Malah ibu dina ukuduli jen dijelaskan, Masya Allah, ketika istri mencium kening seorang suaminya, sakali ece nyium tarang salaki, maka 70 dosa ku Allah dihampura. Sakali nyium 70 dosa. Sakali nyium. Sakali nyium. Sakali nyium 70 dosa. Lamun 2 kali 140 eteh. Matak ngeunahnya ngaji teh ka harti kieu mah. Matak ibu-ibu balik ti dia lamun hayang bersih tina dosa gampang. Balik ti dia langsung kecerokan tarang salaki. Ayo ngan kade sia ngaji nundutan komo tiris kieu mah bawa anana tundu bahaya sia ece. Hayang ngamalkeun komo salakina teh halaladir saware. Aduh hayang ngamalkeun saladenge cilaka sia ece. Nyaho nepi kana lawang pantoy mah pan gegedor heula kudu ngahudangkeun salaki bener teu. Nyaho nepi kana lawang panto. Assalamualaikum. Kang, bebek pulang Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geuning sia geus mantongnya. Astagfirullahaladzim Akang, meuni kasar-kasar teh ka mama teh atuh hargaan pan mama teh meureun kieu-kieu ge balik ngaji Akang. Tumben sia eling. Amit-amit ya Allah ya Robbana, lamun Akang tadi ngaji meureun isukan teh ngejo Kang. Bisa bae sia mah. Emang kumaha kitu ceuk Kiai? Akang hayang ngadengekeun. Heeh. Kieu cenah Kang, tapi hampurannya Kang bisi mama salah denge da mama ngaji teh di juru Kang. Heeh kumaha? Oh hampura kehalangan ku pager tadi teh Kang. Heeh kumaha? Oh dengekeun Kang kieu Kang. Ta eta mah batuk ustad Kang.
Heeh, sia ngomong wae buru kumaha aing hayang ngadenge. Oh akang sabar atuh akang mah gede ada tuh ae kieu cenah Kang ceuk ustad teh. Kumaha? Cek ustad cenah sing saha pamajikan Kang. Terus? Anu nyium tarang salakina. Heeh. Dengekeun heula atuh goblok teh. Astagfirullahaladzim. Siapan aing ngadengekeun atuh sia heueuh Wae. kumaha atuh buru? Ora pe hakangna dengekeun heula aing beres ngomong. Heeh, buru. Kieu cenah Kang sing saha pamajikan anu nyium tarang salakina maka pahalana teh sama dengan mencium Haji Ahmad. Ya tuh dicabok ku salakina Hajar Aswad jadi Haji Ahmad. Lah makana ulah salah denge senundutan cek aing bahaya. Akang hampura heureuy Kang lain Haji Ahmad Kang Hajar Aswad. Malah cek ustad teh cenah kieu. Kumaha? Oh Kang lamun mama sakali nyium tarang akang Terus? maka Kang dosa mama 70 dihampura Kang sakali nyium eta teh Kang sakali nyium. Aing ge nyaho sia mah balik tinu hajat teh hayang nyium tarang aingnya. Amit-amit ya Allah najis aing mah. Astagfirullahaladzim. Sia kasalaki nyebut najis di sagala rupa. Oh Kang hampura da akang mah ngadoja wae Kang. Ulah mewek atuh. Oh Kang moal Kang. Memang Kang. Memang naon? Oh sajujurna mamah teh balik pangajian teh hayang nyium tarang akang. Ari kitu? Oh ngan ayeuna mah lain karena hawa nafsu Kang karena Allah we Kang ieu mah hayang jadi kiparat dosa pan mamah teh loba dosa. Oh jadi seterek nyium tarang aing. Oh lamun diizinan eta ge ku akang. Arek sabaraha nyiumna? Akang mah siga nu teu didenge mamah ti tadi ngocoblak balik ngaji. Rek sabaraha kali aing mah nanya nyiumna rek sabaraha kali? Oh dengekeun atuh Kang. Kumaha? Sakali nyium wae 70 dosa mama dihampura ku Allah Kang lamun 2 kali berarti 140 dosa mama dihampura. Komo meureun Kang lamun nyorok cok teu eureun-eureun. Ibu lamun geus diijinan ku salaki geus tong loba tatanya di langsung we amalkeun. Langsung we bakutek beheung salakina. Palitekeun sirahna. Langsung niat nyium Hajar Aswad. Bismillah, Allahu Akbar. Blaktuk. Ibu insyaallah cek salaki ibu teh alhamdulillah Gusti pamajikan aing balik ngaji dinu hajat teh jadi garelo. Pada teh biasa meureunna. Matakna biasakeun, biasa. Geus sia eueuh ye tong seuri bae sa ing ke make pempes teh ke kieu seutik ceret gila aing ih. Coba sakali di pertanyaan ibu sok seuri taraka salaki. Oh sok ustad lamun salaki bogaan duit. Giliran salaki tegablegan duit mah boro-boro hayang seuri mancung kawas aseupan. Komo salaki nete semplek nincak semplak usaha kaditu kadieu hararese. Budak beuki jajan. Bang Emok rabeng dararata. Oh di aya nu sok ka Bang Emok aya. Mana jalemana? Astagfirullahaladzim sia eueuh ulah sok nyinjem duit ka Bang Emok eueuh. Hehehe, dengekeun. Bu, ulah sok pipilun jeung Bang Emok. Tata kadenge ku aing ngomong ka. Ngomong ka nih. Ari butuh. Ya butuh bae. Hampura cek hukum teu bisa dikelah ku pangabutuh, haram tetap haram. Nu bener Kiai haram. Ye, anu disebut riba ku agama teh nu model kieu cek. Pikir kurang dampakna. Ya kunaon budak aing teh meunang noyot-noyot teuing karakterna teh, meunang hese-hese teuing di warana teh, meunang belet-belet teuing kana ngajina teh, bisi aya barang haram anu kadahar ku anak urang cek. Nepikeun ka guru jisim kuring kersana abuya di Panjalu di Anidham kersana al-alim al-alama adayan illallah Abuya Mukhtar pernah ngadongeng kieu pangarsa punten. Caritana aya hiji ulama besar boga budak 3. Ieu nu 2 kabeh jadi wali. Jadi waliullah, jadi kekasih Allah. Ngan anu hiji henteu jadi wali.
nepikeun ka di istihorohan kunaon ieu budak teu jadi wali. Ya Robbana setelah di istihorohan aya gambaran cek urang mah ieu budak teu salah-salah teuing tapi salah mungguh Allah. Emang kumaha kitu? Kieu lalakonakan. Ternyata pangna teh jadi wali teh ieu budak teh gara-garana disusuan ku cai susu sapi. Ieu kuring hayang nanya disusuan ku cai sapi meunang apa henteu? Entong ragu menang apa henteu? Menang gitu. Menang apa henteu? Menang dah susu sapi mah halal. Berarti eta budak di inuman susu sapi halal apa haram? Kasusah. Suka raos hayang dihancurkeun ku Allah. Hayang diporak-porandakeun ku Allah. Lamun alim wayahna ieu kampung bersihkeun tina riba. Setuju? Mun bisa mah nyeun pelang di dieu lamun sok aya Bang Emok ye, nyeun pelang di dieu sing gede tadi nagang eta tah. Sukaraos haram katinca kuren tenir. Setuju? Asanu aduh saya eta si aing nyaho beuki kene kana Bang Emok si aing nyaho. Hati-hati ce ame barok. Katak lamun aya nu nawaran deui Bang Emok we langsung jawab polototan panonna. Misalkan, "Ceu rek minjem deui duit moal 1 jam cair." Jawab ku ceu. Naon Kang? Minjem deui duit moal ieu 3 juta bersih. Langsung jawab ku ceu. Polototan panonna tuju ku curug. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Cakep. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Insya Allah Bang Emok nage kabur anjir jadi gelo cenah euy. Padahal jadi sadar ece lain jadi gelo. Kadek ku gara-gara salaki umpamana kurang duit rarasaan cek. Padahal Rasulullah geus nganjurkeun sing ridho bikismatilah sing ridho kana naon rupa pamaparin ti Gusti. Kali-kali teu ridho ngarasa kurang sabab cek Imam Ghazali jelema mah lamun geus dibere hiji kadang hayang 2 geus dibere 2 kadang hayang 3 moal aya sebabna cek. Walaya sebenarnya sing ridho bikismatilah sing ridho sabab lamun teu ridho kana naon rupa pameret ye salaki kadituna sok lumpat kana riba osok lumpat kana naudzu kana bu bersihkeun tina riba insya jam sabaraha ya bisi penting teh kan jam sabaraha Kang? Teruskeun tong ieu teh. Moal capek moal. Saha nu capek? Oh kenae urang mah da capek oge. Ceramah dibayar we sata teh ngomong teh. Dingerakeun dibayar. Ilas ece urang mah ka dieu teu butuh bayaran. Boyor ceramah capek urang mah jauh-jauh ti Sukabumi ka dieu ge hayang meunang amal sutena jadi kana amplop. Kacau ngajijeng orang dia mah euy. Ongko tadi teh serius jadi ngomongkeun amplop orang dia nu sok ngaruksak hate kiai teh. Ibu abdi mah teu biasa dibere amplop. Eusina ge teu biasa neng henteu. Teu biasa saeutik. Punten komandan. Da ampura heureuy. Enten teh sanajan gede ieu soibul hajat mere infak ka jisim kuring isuk pageto ku jisim kuring dikelola deui dibelikeun deui jawab sing kompak beak apa moal seep moal seep aja. Kenapa? Karena uang merupakan haliah duniawi. Tapi lamun sim kuring ceramah ikhlas lillahi ta'ala ngajak umat nurutan Rasulullah. Intina mah kuring ge mamagahan sorangan da teh ieu teh. Parat nepi ka kiamat beak moal. Seep moal. Moal nu penting abdi mah doakeun we ku urang dieu, ya Allah mudah-mudahan abdina sing sehat, sing panjang umur, sing soleh, beunghar dunya akhirat. Ya Rabbal amplop ngerakeun. Gitu ya doakeun. Terus terang teh sim kuring kurang leuwih 12 tahun ceramah bebetmenan model kieu demi Allah mak sim kuring can pernah ngahakan amplop. Bener bah can pernah.
Oh sina gitu dihakan coho. Matak ikhlas abdi mah. Amplop aing mah teu butuh amplop butuh ge kana doa satana jadi duit deui teh kumaha ngaji teh aduh moal bener jeung urang mah doakeun heula da geus puguh ieu meureun ari geus didoakeun mah pan aing teh balik ti dieu teh pasti loba dulur eta ku kana duit enggak geus moal bener kembali ke lab Ustad kumaha atuh ye sangkan rumah tangga mawadah sakinah warohmah dipinuhan ku ridho Gusti Allah dipinuhan ku ridho Gusti Allah terus terang lamun dikaji moal beres genep tahuneun nyaritakeun rumah tangga teh Kang sok ye taroskeun ka pangersa guru-guru di dieu kiai pesantren sabaraha tahun beres teu pembahasan rumah tangga tanya beres atawa henteu teu beres Kang kabeh oge baru rumah tangga teh antakuna jaujatu solihatan istrina kudu anu solihah nu solihah teh nu kumaha prosesna seperti kumaha da keukeuh kudu dikaji Kang ya robbana ngan jisim kuring rek mere ibarat hiji we hiji sangkan urang hirup dipinuhan ku ridho Allah rumah tangga sakinah mawadah warohmah alaikum bimujalasatil ulama eueuh deui koncina lintang ti urang sing daek riung mungpulung rerejengan jeung para alimil ulam aya bi talabil ilmi wayahna sing rajin milari penting kitu kiai milari ilmu penting Kang demi Allah Kang rumah tangga teu didasari rumah tanggana ku bimbingan para alimil ulama moal bagja salilana Kang moal senang salilana cek sebab kan cek tadi teh urang tata cara rumah tangga teh kumaha pan kudu kasab-kasab teh nu kumaha anu halal teh seperti kumaha rek nincak bisnis nu kumaha nu bener teh carana kumaha ijab qabulna kumaha rek akad syirkah kudu kumaha kudu diajarkeun Kang terus terang aya katerangan nyarioskeun palaula bi ilmil ulama cawerang aing belaan ranteng-ranteng ti kurang ayo sing kompak ka mung sing kompak Allah yo sakali deui tinggal ka hareup dikodeun ame kompak kabeh ame semangat ya serius ye urang mung jauh ti Sukabumi datang ka dieu teu manfaat hayang seurina we ungkulnya mung leungeun meber nyebut Allah dimulai siap lamun can geupel ulah wa ka eureun siap percobaan tuh 2 3 ngepel eureun ngepel tuh 2 3 nah mantul mantap betul lamun jelema dulur hirupna jauh jeung bimbingan para alimil ulama rumah tanggana teu didasari ku bimbingan para alimil ulama hartina taradaeknya dengekeun papagah ti kieu taradaeknya dengekeun fatwa ti para alimil ulam maka catet dulur dina hate kelakuannya akan kalbahaim akan seperti binatang bakal kawasat nges ngajina ulah kompak na wungkul ulah kuring wae nu ngomong ibu jeung bapa nembalan kuring nanya ibu jeung bapa jawab sing kompak sing jujur siap coba dulur jawab sing jujur ari monyet sok dahar tara kurang kompak monyet sok dahar tara monyet sok nginum tara monyet sok sare tara monyet sok salat tara monyet sok ngaji tara
monyet sok zakat tara, monyet sok puasa tara, cing 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 dulur ari jelema sok dahar tara, jelema sok nginum tara, jelema sok sare tara, jelema sok salat tara, jelema sok ngaji tara, jelema sok zakat tara, jelema sok puasa tara. Atuh dulur lamun aya jelema pagaweana dahar nginum jeung malar, giliran ditita salat teu daek, ngaji oge, puasa oge, zakat oge, ka masjid oge, rutinan oge. Nu kitu teh potong bari nolok ka aing atuh nyebut monyet naon. Kaharti teh ya ngaji teh ya. Kahartos teh ya. Bahkan punten Umi Pak Hampura, Allah lebih mempertegas lagi di dalam Al-Qur'an. Cek Allah kieu. Oh dengekeun sia. Anas aing ngaheujeun didengekeun teu. Siap sing kompak Allah. Katinca kabel. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ketika manusia dulur hirupna jauh jeung bimbingan para alimil ulama, ternyata kelakuannya bukan hanya akan sebatas seperti binatang, tapi bakal lebih bejat, lebih anarkis, bahkan lebih predator daripada binatang buas. Oh, tenang jadi molotot ka aing kieu teh. Ya sim kuring dia beki dia ceramah beki peres kajen. Serius kajen. Moal ngambek moal nyeri hati, moal pararundung, moal mere berkat. Bukan eta mah urusan panitia nu hajat teuing. Ya nu penting urang ka dieu manfaat. Kembali ke lab. Jelema jauh jeung kiai, jelema anggang jeung ajengan, rumah tangga embung dibimbing ku bimbingan para ulama, maka kelakuannya ternyata bukan hanya akan sebatas seperti binatang, tapi bakal lebih bejat, lebih predator daripada binatang buas. Survei membuktikan. Jawab di sing kompak ku sadayana ameh kapetik hasilna kala buahna. Jawab. Bapak Ibu pernah tengah denge cucurut bunuh diri gara-gara krisis ekonomi? Aya teu aya? Aya weh. Ayeuna jawab sing kompak dulur, pernah teu urang ngadenge jelema di rumah tangga indungna kompak ngajak bunuh diri ka keluargana gara-gara krisis ekonomi? Aya teu aya? Saeutik loba. Lebih bejat tibatan sato eta. Jelema hese duit kot bunuh diri. Eleh ku cucurut Kang. Bapak Ibu jawab sing jujur, pernah teu ngadenge aya anak hayam wani mayahan indungna sorangan? Aya teu? TV One mengabarkan bahwa di kampung Sukaraos ada anak ayam berani membunuh induknya sendiri. Aya eueuh? Eueuh. Ayeuna kuring rek nanya supaya lebih bukti aya bapak polisi. Bapak pernah newak anak hayam teu gara-gara maehan anak sorangan? Henteu pernah. Ayeuna dulur jawab sing jujur, pernah teu dulur urang ngadenge anak jelema dikandung ku indungna selama 8 bulan, disusui selama 2 tahun, tumbuh besar menjadi dewasa. Umi mereka berani membunuh ibu kandungnya sendiri. Aya teu aya? Saeutik loba. Lebih bejat tibatan sato eta tuh sia eleh ku hayam kalakona gara-gara jauh jeung kiai. Kartos teh ya? Karti teh ya? Kunaon abah teu damang?
biasa. Oh. Aing jadi ruas coba. Bisi salah urang. Henteu meureunnya aing jauh ti Sukabumi. Nyon dosa ka urang dieu henteu meureunnya. Oh, sing sehat bah. Otos biasa kitu Kang. Otos biasa mareureuh atuh ka aingna. Oh, sing sehat. Allahumma ya syafi'al amrad ismi mardahu ya. Kembali ke lab. Ngomong siang ngomong. Aing can minum ya. Teruskeun. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Geus ieu urang teh poho jam tinggalun jam sabaraha ieu kan jam baraha kan? Hah? 11:30. Setengah salapan mustahil ah. Sok kitu ah ceu ah. Jauh balikna jauh. Sing palanjang umur sadayana nya. Amin. Bisa tepang deui jeung Arjuna. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak nu dimuliakeun ku Allah, maaf. Jisim kuring rek mere informasi heula ka sadayana. Penting tingali kapayun. Ieu naon ngaranna? Merekna naon? Merekna naon? Bukan Aqua, Ibu. Ini mereknya Ad-Dawa. Mohon maaf, samemeh jisim kuring balik ka Sukabumi, di dieu sim kuring yakin nu hadir leuwih ti 40 jelema. Lamun minta doa ka urang dia kula yakin ka doa ilwali saur Imam Ghazali seperti doa na para wali leuwih ti 40 jelema ngadoa teh eceuk dina pada bakal diijabah dikabul ku Gusti Allah. Alhamdulillah. Ini adalah produk saya Bu, namina Ad-Dawa, bisi di Majalengka manggih nu kieu ieu nu abdi ceun nu orang Sukabumi. Ini adalah air alkali biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ieu cai Ad-Dawa teh alhamdulillah selama 4 tahun sudah berjalan dan tembus Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten Pak. Tapi ini untuk kalangan sendiri. Yang jamaah abdi ungkul eceuk ieu teh. Para ustad di Sukabumi sudah mengambil air ini karena ini adalah air kesehatan dengan izin Allah. Alhamdulillah Pak, ya Allah ya Robbana sim kuring bangga dites di laboratorium. Ternyata ieu cai teh biidznillah sakali deui dengan izin Gusti mampu menyembuhkan penyakit jantung, diabetes, rematik, darah tinggi, kelenjar, mah, lambung, memperawet muda, mencerdaskan otak, memperkuat daya tahan tubuh, loba we lah pokona mah eceuk. Apalagi sekarang usum corona hampura nyacenya ya usum corona ibu ulah keeng teuing ulah sieun teuing lain hartina nangtang kana panyakit sabab lamun ibu dipinuhan ku kagelisahan dipinuhan ku kakeeng daya tahan tubuh bakal berkurang. Tapi lamun daya tahan tubuh ibu kuat sanajan ngareneng jeung nu keuna ku wabah virus corona can karuhan keuna ku virus corona biidznillah dengan izin Allah. Tapi lamun daya tahan ibu lemah sanajan henteu deukeut jeung nu virus corona maka penyakit nu sejen bakal nyerang kana awak eceuk. Matakna entong bingbang tong keung fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Pasrah we ka Gusti Allah da geus kieu kudu kumaha deui meureun. Tuturkeun instruksi ti pemerintah. Cek pemerintah budayakeun kumah leungeun sok urang mah umat muslim langgengkeun wudu eceuk insyaallah moal keuna ku corona. Awewe lamun mungkin aku corona ya cek de pemerintah wayahna tutup beungeut make masker mending nuturkeun jejak Rasulullah we beungeut tutupan make cadar sabab orat awewe mah di luar salat jami'i badaniha kabeh awak
orat neng bageut kitu naon hesena bener teh bener teh. Nah makanya ibu sangkan daya tahan tubuh kuat kebal biidnillah dengan izin Allah insyaallah ke sabada beres pangaosan ku jisim kuring sadayana di hoyong teu caina ya haroyong teh ya insyaallah ke sabada beres pangaosan ku jisim kuring sadayana dibagi gratis alhamdulillah gratis lempangna ungkul. Oh Ustaz teh jualan henteu abdi mah teh jualan Kang sim kuring ala kadar dagang sarua wae hampura nyamanya hampura sim kuring mampu silaturahmi jeung orang dia sim kuring mah kadege teu asa tamu ece da geus biasa ngawalakwak asa panggih jeung dulur we keur ngawalakwak mamatan sorangan disaksian ku dulur-dulur abdi nu aya di dieu alhamdulillah makana selaku dulur sim kuring mempersembahkan air ini kanggo jamaah sadayana di dieu ka dulur-dulur abdi ece apan ustadna ge dijual nya heueuh ece atuh digratiskeun mah nya kumaha ece bangkrut meureun urang emang kumaha eta teh prosedurna kiai ibu lihat bunda pak dari pembelian air ini sebagian saya donasikan untuk pembangunan pondok pesantren saya anu aya di Sukabumi pondok pesantren Asandami nu aya di kampung Ciandam kelurahan Ciberem Hilir kecamatan Ciberem kota Madya Sukabumi ibu bapak meser cai ieu sajeroning ti cai kesehatan maka bakal boga nilai sedekah oge mudah-mudahan we sing jadi tadfaul bala jadi nolak kana balahi jadi nolak kana penyakit jadi nolak karena virus amin ya Allah ya robbal caina di mana kiai tuker di panggulan kulan cek aing ka dieu emang sabaraha kiai hargana murah moal matak ngajual imah mah cek Kang moal matak ngajual sawah saya jual per botol cuma 100.000 rupiah Kang ulah sok ngaruksak proyek atuh Pak jualeun deui sok kitu Kang Ai Sugan terek ngomong yes ini kalaka jarampling sing haruleun caletuk teh belah ditu 2.000 Kang ulah kitu sing karunya tuh ka abdi teh Kang atuh anggap we adi sorangan ih aing mah kitu akang mah tuh hampurakan da emang lagi abdi heureui tadi oge piraku sagede kieu 100.000 heuh da geus katingali ku abdi KBG kiceupna kiceup balang sak hampura heureui Kang heureui bercanda saya jual per botol cuma 10.000 rupiah alhamdulillah ada air yang sejenis dengan air ini di apotek tapi namina sanes adawa namina lamun dibejakeun ku iklan beureun pokona mila kitulah geus lah teu kudu dibahas geus pokona meuli mah adawa we ayeuna mah cuman ini 10.000 mereka jual di sana 35.000 saya 10.000 bari jang nyeun pondok ce ayeuna teh nuju proses ngagranit oh granit beres sabab sim kuring ti kamari can balik ka imah Kang peuting tadi abdi di Kuningan langsung ka dieu keuna teh nanyakeun oge jadi masang granit geus beres keur masang lalangit ayeuna teh sim kuring teu narima santri kamari teh ngan usum lockdown aya budak hayang ngaji nya diasupkeun we ku aing da kobong mah geus aya cek teh gae tu ari rek ngaji mah rek teh ayeuna teh nungtutan dararatang aduh cek teh aing mah sakedeung DG perek jadi mubalik teh ari kieu carana mah kajeun lah doakeun we mudah-mudahan sing sehat amin ibu bapak doakeun yeuh anak ibu yeuh adik ibu adik akang yeuh incu umi incu abah doakeun abdi keur berjuang liilahi kalimatillah di Sukabumi mudah-mudahan sing diridhoi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya robbal Kang ceuk meuli nya meuli tong loba teuing meulina 5 botol 10 botol we nya ulah sok kitu tuh cai koret-koret teuing ka urang teh ya Allah meuni eueuh kenang-kenanganana jang abdi teh kiai mah maksa saridona we keuna ece ridho sabotol ece meulina duitna 100.000 henteu bercanda ibu lamun hoyong mirame sana sadus mah eusina loba hargana 240.000 kabagean kabeh sadus 240.000 emang eusina sabaraha kiai 240.000 si nak kela 240.000 teh menang diskon oh diskon ongko lain bunga ieu mah diskon we aing sodaqoh sabaraha emang isina 240.000 24 botol dengekeun heula tuh diskonna can disebutkeun diskonna menang naon kiai menang kardus hiji ya
Nya neng lumayan, lumayan sok beli 24 botol dikelek dan ngaburusut. Atuh di dusan mah genah gitunya. Pahajat meuli isukan persiapan rek berangkat cenah jauh ka ditu sajam satengah meuli 5 dus. Atuh kitu cai nama urang ngadoa heula berjamaah ieu mempengaruh ya urang doakeun panganten mempengaruh hadir leuwih ti 40 jelema aja pasti bakal diijabah ku Allah. Urang ngaos sholawat, urang ngaos istighfar babarengan, sing husu, sing fokus, mudah-mudahan Allah ngaijabah kana doa-doa urang. Amin. Samemeh meuli cai ce urang ngadoa heula ame barokah. Siap? Sok. Calik sing husu, sing manteng fokus ka Gusti Allah. Sebab Allah moal narima doana jelema anu hatena ghafil, anu hatena poho ka Gusti Allah. Urang istighfar babarengan. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya istighfar Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidna ilman nafi'ah wa wafiqna amalan salihah wa wahab lana rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha istighfar Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya semuanya baca salawat yang kompak ya Rob sing husu keluarkan suarana ini adalah salawat permintaan kita kepada Allah. Salawat yang kita bacakan ini adalah salawat yang dimana kita meminta kepada Allah, maka Allah akan mengkabulkan doa-doa daripada doa yang kita panjatkan pada malam hari ini. Sing husu sing kompak keluarkan tanagana. Hadirkan Rasulullah di mata kita, hadirkan Rasulullah di hati kita. Yakin Rasulullah hadir di peuting ieu. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sing seueur shalawatna ya Rabb Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka ya Allah wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salabrina kullih waghfir lana ya Allah ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lana wahdina siratal mustaqim nas'alullahal karim ayadhharu qulubana minadh dhunubil batinah
wa yarzuqnal akhlaqal hasanah ya Allah, wa yarzuqnal akhlaqal hasanah ya Rabbana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ya rafi'ad darajat irfa' darajatina fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hawaijana khususon hajati Ibnul Fawzi min hawaiji dunya wal akhirah. Allahumma ya syafi'al amrad ishfi mardana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami bil qabuli al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik lana amin. Mudah-mudahan Allah ngaijabahkeun naon rupa hajat urang sadayana amin. Sakali di urang doakeun ieu Cep Ibnul Fawzi enjing bade ngalaksanakeun akdu nikah sing sehat, sing lancar, sing aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Ibu, bapak kada hilaf sedekah infak wal jariyah meser caina tapalih di di mana da? Oh di dinya tuh di ditu. Oge Pak Hajat, Ibu Hajat ke kasepuhan sadayana oge komandan jisim kuring hapunten saageng-ageungna moal tiasa silaturahmi deui jalaran jisim kuring enjing bade teras uih karena jisim kuring enjing bade aya acara di bumi si acara nama kitu namanya. Namun hapunten sim kuring moal sindang deui bade teras kana mobil hapunten saageng-ageungna. Khudma sofa da'ma kadar hadanallahu wa iyyakum ajmain. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh.